Apakur abdi hungkul kitu anu barang damel teh hese anggeus da nyaeta kaselang wae ku urusan bocil. Rek nyuci nama ti isuk ieu teh ngan nyaeta caina kiruh wae jadi we diingkin-engkin tungtung nama jadi we tengah hari nyuci teh. Ulah henteu teuing we ieu mah nyaah panon poe sakieu panasna jadi we nyuci anu hana hungkul. Da nyaeta nyaah ari ningali panon poe mentereng kieu teh. Atuh da gaduh mesin cuci pengeringna malah rusak. Jadi lamun teu dikeringkeun teh 2-3 hari karek garing. Da nyaeta dina sasi saum ayeuna mah geuninganan seseueuna teh hujan. Ayeuna panas kat mentereng eta teh 5 menit kemudian kadang-kadang sok langsung reuk poe. Jadi ayeuna mah musim teh teu tiasa ditebak ukur katingali caang hungkul. Tos we entos ayeuna mah tong nyarioskeun wae panon poe mending ayeuna mah urang lanjut we peperen. Tos beres dilebet abdi teh kah jongjon we sareng si Hana teh dilebet aib dia kaluar teh geuningan barala. Nyaeta tilas kamari hilap deui teu diberesan. Kamari teh Hana ngarieng we ka abahna hoyong huni. Aya tos dipangalakeun teh nyaeta da sanes di imam kalah dibejek-bejek. Tuh geuninganan ka sabata-bata kat bareureum. Hengke teh aya nu komen atuh nanaonan wae piraku teu nyaho cenah di luarna babalatak. Da nyaeta ngahaja nutupan panto lamun dibukakeun mah sakedeung oge teh si Hana teh sok kabur tara kanyahoan. Tuh geuninganan ayeuna ge nuju jongjon ngaheureukeun huni sisa kamari meureun. Lamun lain di bulan saum mah enak ih teh huni teh dirujaknya tengah hari kieu teh ngan kulantaran ai sasi saum mah da boro-boro ngama nu kitu. Padahal katingalina mah meuni kabitaeun katingali dina tangkalna teh meniruh ruy harideung. Ieu deui si belang gawena teh sare jeung sare nyantos we didorongkeun ku abdi teh. Tuh geuninganan datang adina si Hana nyamper ngajak ameng. Ari mimiti datang mah biasa eta teh nyariosna teh Hana main yuk cenah. Biasa eta teh main heula ngan nyaeta da taralami. Sebot abdi kieu teh ngalapan bata nyaeta da pararageuh geuninganan. Barudak teh maraen we si belang digugues biasa. Sarengna deui alhamdulillah si belang mah digugues kumaha ge tara sok sugan nyakar. Tuh geuninganan teh 5 menit acan geus ngajakan ka tonggo. Atuh we langsung ka tonggo bari jeung pagawean macan anggeus tadi teh.